Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Dia Apriliani ti SMP Muslimin Panyaungan. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Bawang Beras, anu ditulis ku Embe Rahim Saer, diterbitkeun ku Sriwijaya Surabaya. Bawang Badas nyaeta budak anu bager, rajin jeung sabar. Anjeunna sok dianyayahan ku ningtarina jeung bawang berem, anu sifatna pamalas ejang dengki. Hiji mangsa Bawang Badas nulungan nini-nini kolot anu minta tulung. Kusabab hatena tulus, Bawang Badas menang ganjaran hiji labu anu isina emas jeung harta. Ningali kitu, Bawang berem jeung indungna sirik tuluy nyontok kalakuan Bawang Badas. Kusabab hatena tamak, niatna teu tulus, dipiareup emas jeung harta, rubah jadi labu gede nu isina oray. Akhirna, kusabab bager jeung tulus, Bawang Badas hidup bagja. Sedangkeun indung tere jeung Bawang berem kusabab kalakuanna dengki jeung tamak, hirupna jadi susah. Hikmah di dongeng ieu, kalakuan anu bager, rajin jeung tulus mawa kahadean. Kalakuan anu dengki jeung males mawa sangsara. Itu nu dipikahatur, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.